Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Ali. Kitab Nasoihul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ashadu sareng nyaksian abdi saur Kiai Musonib teh saur nu ngarang ieu kitab. Wa ashadu sareng nyaksian kaula alla ilaha illallah. Dina huruf dina harfu an atau dina lapad an ngandung makna kieu an kana sanya-nyana kalakuan sareng tingkah asal nama annahu eta teh hade cirian sok serat logatan an kitu be. Tapi takdirna nama annahu an kana sanya-nyana kalakuan sareng tingkah. Kapan ditahfif dieu teh dihampangkeun asal nama annahu diringankeun an kana sanya-nyana kalakuan sareng tingkah eta la ilaha. Isim anna nyaeta hu kalakuan sareng tingkah khobarna mana nyaeta lapad la ilaha. Jadi eta la ilaha dina lapad la ilaha jadi lana la niapiatul jinsi deui sami amalna seperti anna wa akhwatuha tansibul isma wa tarfaul khabaro. An kana sanya-nyana kalakuan sareng tingkah eta la ilaha henteu aya deui pangeran. La ilaha henteu aya deui pangeran. Ta ilaha teh jadi isim la mana khobarna nya tadi mustatir eta nu maujud. Jadi la ilaha maujudun gitu. La jadi eta la ilaha henteu aya deui pangeran eta nu bukti eta nu maujud illallahu. Lapan Allah teh aya nu nyebatkeun bisa jadi taukid atau bisa jadi badal oge sekaligus sebagai istisna. Kudu uningan nya engke rek ka manana lah tiasa kaiimkeun ieu. Illa angin Allahu tegasna Gusti Allah. Wahdahu bari maha nyalira Gusti Allah. Wahdahu bari maha nyalira Gusti Allah. Maha sahiji Gusti Allah. La syarika henteu aya anu ngarencangan. La syarika henteu aya anu ngarencangan, teu aya nu ngabaturan. La syarika henteu aya nu ngarencangan. Lahu ka Gusti Allah. Yeuna tiasa kieu la syarika henteu aya anu ngarencangan itu nu maujud eta nu maujud gitu. Lahu ka Gusti Allah. Alladzi
zat atau napi alladzi anu khosso tasdidan khosso anu parantos nangtukeun itu Gusti Allah khosso parantos nangtukeun itu Gusti Allah man kajalma syaa anu ngersakeun Gusti Allah man kajalma syaa anu ngersakeun Gusti Allah min ibadihi satengahna tina pirang-pirang abdina Allah min ibadihi sawarehna atawa satengahna tina pirang-pirang abdina Allah bil ma'asiri asar bil ma'asiri ku pirang-pirang pada melan itu panjang ma'asiri bil ma'asiri ku atawa kalawan pirang-pirang pada melan al-hikamiyati oke Wandi aya nu kalangkung bil ma'asiri ku atawa kalawan pirang-pirang pada melan anu sae di anuan lapad sae di anuan hartina sae gitu bil ma'asiri ku atawa kalawan pirang-pirang pada melan anu sae al-hikamiyati anu bangsa hikmah al-hikamiyati anu bangsa hikmah ari hikmah teh cek urang malah kebijaksanaan bijaksana gitu hikmah seueur hikmahna seueur kebijakanana seueur kelebihanana hikmah bijaksana mun dihatikeun ku urang mah tapi kadang-kadang hikmah teh geus jadi babasan atau ungkapan atau kata-kata keseharian lah sok aya hikmahna cenah geuning kitu hikmah tos titik sok sareng tina lapad wa asyhadu bismillahirrahmanirrahim wa asyhadu sareng nyaksian kaula an kana sanya kalakuan sareng tingkah eta la ilaha henteu aya deui pangeran eta nu maujud illallahu illa angin Allahu tegasna Gusti Allah wahdahu bari sahiji Gusti Allah atawa nyalira Gusti Allah la syarika henteu aya nu ngarencangan itu nu maujud lahu pikeun Gusti Allah atawa lahu ka Gusti Allah alladzi anu khasyaq parantos nangtukeun itu Allah man kajalma syaa anu ngersakeun itu Gusti Allah min ibadihi satengahna atawa sawarena tina pirang-pirang abdina Gusti Allah bil ma'asiri ku atawa kalawan pirang-pirang pada melan anu sae al-hikamiyati anu bangsa hikmah mudah-mudahan aya manfaat barokahna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik tugeuning ari anu tiasaan mah nya nu ngarang kitab dina pembukaan ogenan tos aya kata-kata kata kunci anu hubunganana sareng nasoihul
ibad gitu. Nasihat-nasihat kanggo para abdina Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.